Jam baraha kitu kuarinya barangsa geus beurang ieu udang aing mandi heulan Duh, dari ris amat sigara ieu mendek hujan kolot meureun ya. yang modal di aing mah di dia modal teh kudu ka sawah ka susukan teu kuat aing modal heulan ngeun apa nih geus kucing wari arak bisa ya mandi seger ya mandi doang na ya udara tiris ya disupkeun ge mandi heulan kuari mah mandi geus ya kali tinggal nyisir heulan nyisir mantos kieu urang ka sawah urang pagawe di sawah gagawe urang di sawah seger ya mandi mah sawah ya kebot dia arana teh isuk masih gawe di sawah lumayan ye jeung biasna teh digiling jeung dahar satu poe keresan heula ye kudu ngagebotna menang loba ya soalna diratelan diratelan aduh capek ya iya aya di lembur teh kudu gawe di sawah pangmenang jeung ngadahar parena engke digiling yang dahar sekeluarga ya. Aduh aus aing ya mereka imah males aing capek sahanya udah ditita ya
Mending si Ira ya. Wari kan zaman canggih. Tak kudu orang neangan kaditu. Mending aing telepon ya si Irana. Gimana gitu si Ira kuari? Telepon heulan ah. Kasih nelpon, orang bapak nelpon. Padahal deket ya. Halo, Halo, di mana dia? di kebon. Mau kencai? Oh, oke, ira bawa ke China. Ulah kebel-kebel. Ke dagoan kedeng. Geran. Daguan lasirana. Aing bade ngarokok. Bade ngadaguan sira teh ngarokok heulan. Haus padahal aing ieu ngarokok heula. Jenting di lembur ge rokona kudu canggih. Da boga pare jeung jualeun dijual teh. Ngarokok heula aing. Kemana sih Ira ya? Kebel amat aing geus dikoro aing geus garing kieu. Saya bener iya. Bukan anak bikang teh. Padahal nggak ditelepon ku aing tadi. Aing mah parangsa. Mentang-mentang zaman canggih. Deket ge kudu nelpon bae. Padahal mah gilokeun bae sih, da deket. Kebel-kebel teuing eta si Ira. Ampun aing. Ya Pak, Nah, minum Mak. kebel amat sih dia. Kebel amat perangsa aing mah. Geus dia balik deui ka ditu. Masya Allah si Ira. Iya, malah mainan tiktokan gitu. Cokotna cai aing kaditu. Geran, kaditu geus mangkat dia na. Aing geus balik. Cokot. Buku geus dipake ku mitoa aing. Eta si Ira perangsa ti tadi mainan tiktok bae. Kita nyokot cai ge di sawah tah. Geus aing istirahat. Wari mah mitoa aing tah nu gawe. Kita mawaan pare ya urut tadi.
berat ya parena. Aduh aing berat kaki dayeuh. Halo? Nya kayak gitu dibawakan. Kok salah sih Ra? Dah udah situ kelewat tuh. Sonon munduran. Oh, nah situ. Ngomong itunya duduk. Duduk ya, duduk deh.